caturkeun deui kaayaan Mbah Jumanta anu masih keneh aya di Karaton Prabu Gandawisesa Raja Siluman Munding teh. Harita Mbah Jumanta anu samemehna kapiuhan lantaran ditubruk ku putri Gandamanik teh anu awakna sagede munding. Ayeuna mah geus sadar deui, malahan katempo keur diuk pinggireun Ratu Gandamanik rek dirapalan. Pok Prabu Gandawisesa ngandika, "Jumanta, si Laing ayeuna kudu bunga lantaran paniatan si Laing anu hayang jadi jalma beunghar sakedeung deui bakal kalakonan. Malah leuwih ti eta si Laing bakal kawin jeung anak kaula anu bungsu, Nyimas Gandamanik teh." "Nah si Laing bunga Jumanta?" tanya Prabu Gandawisesa. Semohon sim abdi bingah pisan Kanjeng Prabu," tembal Mbah Jumanta. Alus kaula ge bunga lamun andika ngarasa bunga mah," cek Prabu Gandawisesa. Tuluy ret marehna ngareret ka Nyimas Gandamanik. "Ari Nyimas kumaha? Geus buleud rek kawin si Jumanta teh. Ama masih keneh mere waktu jang hidup mikir. Lantaran lamun hidup geus resmi jadi pamajikan si Jumanta, hidup kudu ilu ka alam manusia nuturkeun salaki hidup," tanya Prabu Gandawisesa ka putri Gandamanik. Geus teu mikir panjang deui, Nyimas Gandamanik langsung bae ngajawab, "Abdi mah teu kedah ditaras deui ama Prabu. Hate abdi mah tos buleud pisan hoyong ngadahup ka Kakang Jumanta teh. Abdi ge moal mungpang pami kedah hirup di alam manusia. Asal abdi salalawasna tiasa caket sareng Kang Jumanta," tembal Nyimas Gandamanik. Katempo semangat kitu dina ngajawabna ge. Tapi ngadenge kitu Mbah Jumanta kalah menit calangap, maena mereuwas. "Waduh, cilaka 12, malah ieu mah lain cilaka 12 teh. Ieu mah cilaka ge 24. Aduh, rek dikamanakeun beut aing di lembur lamun sampe aing kudu mau balik bikang anu teu puguh rupa kitu. Rajin aing beunghar ge aing moal bagja ari kieu carana mah. Kumaha deui si Onah? Rek dikamanakeun ku aing. Najan mehna goreng patut, tapi aing bisa menangkeun si Onah teh. Kapan dadang puasa 7 poe 7 peuting. Aduh nasib kudu kumaha aing lamun geus kieu," cek Mbah Jumanta. Manehna bener-bener ngarasa pusing, malah sirahna ge kalasa ngab-ngaban. "Ya lamun geus puguh kitu mah ayeuna keneh Nyai jeung si Jumanta rek disahkeun ku ama. Kumaha Jumanta, si Laing geus siap?" tanya Prabu Gandawisesa. Mbah Jumanta anu keur ngalamun ngarenjag. "Semohon semoga Kanjeng Prabu. Sim abdi tos siap," tembal Mbah Jumanta. Cag urang tunda heula. Urang caturkeun heula putri Kulak Tapa. Sanggeus ditulungan ku Nyi Marah ku cara dialongkeun kana balong teh, ayeuna kakuatanna geus bisa balik deui sabihara-bihari. Katempo putri Kulak Tapa masih keneh aya dina wujud oray keur ngarengkol satu kangen batu dina jero balong. "Si horeng bener cek anjeun ibu teh. Aing kudu hati-hati di alam manusia mah. Hampir be aing paeh disariksa ku anak manusia. Untung aing ditulungan keneh ku jalma anu hade-hatena," gerentes putri Kulak Tapa. Tuluy maena ngojay kaluar tina panyumputana, awakna saterusna katempo mucunghul dina saluhureun cai balong. Harita katempo ku putri Kulak Tapa kaayaan geus beuki burit, malah panon poe oge geus surup ka satukangan gunung. "Geus burit ayeuna mah, panon poe ge geus teu katingali deui. Aing bisa ka darat ayeuna mah," cek putri Kulak Tapa ngomong sorangan. Tuluy eta putri oray teh ngarayap deui kana gawir cat naek ka darat. Geus kitu eta oray ngaringkel, bray kaluar cahaya koneng tina awakna. Sedegedeg oray rubah deui wujudna jadi putri Kulak Tapa. "Ayeuna aing kudu neangan jalma anu geus nulungan aing tadi.
sigana eta jalma teh bisa pake jang dulur ku aing nya salila aing aya di alam manusia mah. Gerentes putri kulak tapak tuluy panonna peureum breh katempo ku panon batina Nyi Mar'ah ke lempang asup ka hiji imah. Satuluyna putri kulak tapak lempang ninggalkeun eta tempat. Sabot putri kulak tapak ke lempang ujug-ujug hiuk aya angin ngagelebuk meni tarik pisan tatangkalan pating pernod dang daunan rabeng disusul ku sora anjing anu babaung. Sorana meni melewung teu kajauhan. Renjag putri kulak tapak ngarenjag. Aing asa ngabawa siluman. Sigana eta siluman rek asup ka lemur ieu. Garentes putri kulak tapak. Kajadian eta bareng sawaktu jeung kajadian Nyi Mar'ah di daratangan ku siluman munding teh. Putri kulak tapak tuluy lempang deui, tapi manehna bari taki-taki bisi anu datang teh siluman jahat anu bisa ngabahayakeun ka manehna. Ceuri jeung perasaan batina terus dipasang ngadedekeun ti mana datangna hawa eta siluman teh. Geuning hawa siluman teh siga inditna kapal bah imah jalma anu nulungan aing. Bising matak bahaya ka eta jalma, ku aing kudu diturkeun. Gerentes putri kulak tapak tuluy maneh lempang ngincik buru kapal bah imah Nyi Mar'ah. Teu lila putri kulak tapak geus anjog ka hareupeun imah Nyi Mar'ah. Hawa siluman beuki karasa deukeut. Putri kulak tapak ngahulang sakedeung, ku aing mending waka digareuwahkeun. Aing hayang nyaho heula naon anu bakal dilakukeun ku siluman ka eta jalma anu nulungan aing. Putri kulak tapak ngagarentes deui. Satuluyna putri kulak tapak nyalingker ka satukangan hiji tangkal. Teu dilatih harita kadenge sora sapatu kuda pating kotoplak ngadeukeutan ka imah Nyi Mar'ah. Putri kulak tapak beuki taki-taki panonna seukeut mencrong ka palebah imah Nyi Mar'ah. Ngendak sakedeung kurutuk puluhan siluman terumpak kuda daratan ka hareupeun imah Nyi Mar'ah. Sabagian muter ngulingan imah. Ku putri kulak tapak terus diawaskeun. Si horeng siluman munding rek ngarahaon maranehna. Gerentes kulak tapak deui. Teu lila kadenge salah saurang siluman munding ngageroan Nyi Mar'ah. Tuluy katempo Nyi Mar'ah keluar muka panto. Terus turun celak kana kudana anu geus disiapkeun. Sanggeus kitu bulecet eta kabeh kuda siluman lumpat mawa Nyi Mar'ah. Eta kajadian kabeh katempo ku putri kulak tapak. Cilaka, si orang eta siluman jahat anu rek mawa jalma anu nulungan aing. Mun kitu carana ku aing kudu gawat ditulungan. Cek putri kulak tapak tuluy les manehna ngaleungit. Ayeuna urang tuturkeun Nyi Mar'ah anu dibawa indit ku para gulang-gulang siluman munding teh. Katempo kuda anu bawa Nyi Mar'ah lumpat panghareupna dituturkeun ku puluhan kuda anu ditaekan ku gulang-gulang. Karasa ku Nyi Mar'ah kuda teh lumpatna tarik tapi siga nu teu napak. Najan kitu sora sepatu kuda nama kadenge plak-plik-pluk siga anu lumpat dina jalan biasa. Hate Nyi Mar'ah sadar kana eta kejadian. Tapi awak leungeun jeung sukuna asa teu boga daya. Cilaka, rek dibawa ka mana tuh aing teh? Nah, rek dibawa ka nagara siluman gitu. Kumaha carana supaya aing bisa bebas? Gerentes Nyi Mar'ah. Tapi keur kitu ujug-ujug kaya cahaya koneng ngapeurasat ngahalangan jalan. Eta cahaya karasa ku kuda-kuda siluman mani panas pisan. Atuh kuda anu ditumpakan ku Nyi Mar'ah ngadedak eureun. Kuda hihiem tarik pisan sukuna ngajaulu ka luhur. Nyi Mar'ah anu numpakana majreng sapada harita. Awakna katempo ngalayang. Lenyap Nyi Mar'ah ngalenyap. Tolong. Cek Nyi Mar'ah. Pimpinan gulang-gulang anu nampo eta kajadian rewas. Montong cicing bae sia, keuat tewak eta tawanan. Cek gulang-gulang mare parentah ka anak buahna. Atuh sababaraha urang laluncatan tina kuda muru kana awak Nyi Mar'ah anu masih keneh ka kalayangan.
Tapi teka nyawan di mana datangna ujug-ujug aya nu ngolebat nyamber kana awak Nyi Mar'ah. Si horeng putri Kulak Tapa anu datang nudungan Nyi Mar'ah. Para siluman munding kaget. Udah cek pimpinan gulang-gulang mere parentah deui. Bari jeung mahena kuat muterkeun kudana mundag ka jalma anu mawa kabur Nyi Mar'ah. Para anak buahna gawat nuturkeun ngarudag. Ari putri Kulak Tapa barang nyaho mahena diudag ku para siluman munding buru-buru nyirorot turun. Cak Nyi Mar'ah diecakeun, enggal kabur cece keun siluman munding mah abdi yang hareupan. Cek putri Kulak Tapa nitah ka Nyi Mar'ah supaya buru-buru kabur. Ari Nyi Mar'ahna kalah mencerong seukeut kana rupa putri Kulak Tapa. Saha salira? Tanya Nyi Mar'ah. Nami abdi Kulak Tapa cece, tapi engke bae ngobrol anu panjang nama. Ayeuna mah cece enggal kabur bae heula sampai para siluman munding datang ka dieu deui. Cek putri Kulak Tapa deui. Ari geus diomong kitu mah plecet Nyi Mar'ah ini ti eta tempat. Teu sabaraha lila waktuna buru-buru para siluman munding anu ngudag datang ka eta tempat. Cileung putri Kulak Tapa luncat ngahalangan jalan. Reka marana maraneh siluman jahat. Cek putri Kulak Tapa bari ngabedega. Atuh para siluman munding anu keur narek kuda teh langsung areureun ngadadak jauh kudana ngajaraul. Para siluman anu keur naekna kabeh kabarantingkeun ka tukang menibdag-dig rubuh nimbulkeun taneuh jadi ingeung lir aya lini. Malah mah inggeungna taneuh karasa ku jalma-jalma anu aya di lembur. Kabehana harudang bari pating koceak aya lini. Kitu deui Nyi Mar'ah anu keur lumpat kabur. Inggeungna taneuh kumanehna mah karasana tarik pisan. Malah saking ku tarik-tarikna awak Nyi Mar'ah kalah macleng jauh teuing ke mana. Nyi Mar'ah ngoceak tulung-tulungan. Ayeuna balik deui ka putri Kulak Tapa anu keur nyanghareupan para gulang-gulang siluman munding. Harita para gulang-gulang anu tadi geus pating jarungkel geus harudang deui. Pok anu jadi pimpinan gulang-gulang nyarita bari popolotot. Kurang ajar, saha jika pawanian ngahalangan ka kaula sabalad-balad. Anjeun hayang nyaho ngaran kaula, ngaran kaula Kulak Tapa. Anak Ratu Banawati, tembal Kulak Tapa bari ka tempo tenang. Tapi najan kitu utuk nawah mikir kumaha carana sangkan ulah sampai micinan waktu ngalayanan para siluman munding. Berarti si laing siluman orai. Kunaon sia ieu campur kana urusan kaula. Padahal sarida ieu siluman munding can pernah aya ngaganggu bangsa Andika. Cek pimpinan gulang-gulang deui. Hayang nyaho kunaon sababna kaula ngahalangan Andika. Lantaran Andika geus wawanian ngaganggu dulur kaula bangsa manusana tadi. Ayeuna Andika kabeh mending kuat baralik. Ulah sampai Andika jadi boga urusan yang kaula. Cek putri Kulak Tapa. Ngadenge omongan putri Kulak Tapa gitu, pimpinan gulang-gulang siluman munding jadi ambak haok maena haok. Montong sombong sia siluman bikang. Justru sia anu mamitian nyin urusan jeung aing. Ayeuna sia kudu nanggung akibatna. Wadia balad cangkalak eta siluman bikang. Cek pimpinan gulang-gulang siluman munding marentah ka para anak buahna. Atuh ger para gulang-gulang siluman munding sarurak tuluy kabehana ngalawarkeun pakarang aya nu mawa gada tumbak jeung pedang. Cileng eta para siluman terus laluncatan rek nyarenang ka putri Kulak Tapa. Tapi putri Kulak Tapa lain siluman sagawayah. Nyang hareupan musuh-musuhna kitu ngan saukur ngajaul ka luhur bari terus leungeunna dikepretkeun kana awak pimpinan gulang-gulang. Wus kaluar cahaya koneng mungkus awak pimpinan gulang-gulang. Les pimpinan gulang-gulang ngaleungit bareng jeung putri Kulak Tapa oge ngaleungit. Para gulang-gulang siluman sejenna kaget. Geuning makhluk tadi teh euy. Cek salah saurang gulang-gulang bari pulunga-pulungo. Kandi eta ini teh siluman bikang. Cek nu salah saurang deui. Lila cileng putri Kulak Tapa kata ponangtung ajeg deui pas bareng jeung para gulang-gulang ngaraliak pisan.
eta euy tewak, cek salah seorang merekomando. Atuh teu kudu ngadua kalian deui ngomando, puluhan gulang-gulang nyerbu deui ka Putri Kulak Tapa. Nu beulah kenca ngabubuh ku gada, nu dikatuh ngadek ku pedang, kitu deui nu dihareup jeung di tukang. Kabehana nyerang ku pakarangna masing-masing. Atuh Putri Kulak Tapa katempo meniripuh pisan diserang ti ditu ti dieu. Tapi teu jauh tidinya di luhur tangkal aya hiji awewe anu diuk bari sukuna ucang-ucangan panonaman cerong seukeut kanu keur tararung. Si horeng eta nu keur diuk teh Putri Kulak Tapa anu aslina, sedengkeun anu keur diserang ti ditu ti dieu mah si horeng pimpinan gulang-gulang siluman munding anu wujudna dirobah ku Putri Kulak Tapa. Dasar munding angger bae belegug, cek Putri Kulak Tapa. Satuluyna plesat maena indit ninggalkeun eta tempat. Ayeuna urang balik deui nyaritakeun Mbah Jumanta. Harita maena geus rengse di rapalan jeung Nyimas Gandamanik. Ayeuna Nyimas jeung si Jumanta geus resmi jadi salaki pamajikan nurutkeun aturan di kerajaan urang, cek Prabu Gandawisesa. Nyimas Gandamanik katempo meuni bunga. Ret maena ngareret ka Mbah Jumanta sarengeh seuri. Atuh kuntuna anu urang geteng jeung hideung katempo pisan ku Mbah Jumanta. Malah napasna oge kaambe meuni bau pengar. Mbah Jumanta mani tipe peuleugeg lantaran ti corona nahan hayang ongkek bekating ku bau-bauna. Kumaha rareosan akang? Nah Kang Jumanta bagja jantan caroge abdi? Tanya Nyimas Gandamanik bari nyerengeh. Semoho Nyimas, tangtos akang bagja pisan, tempal Mbah Jumanta. Ngadenge kitu Nyimas Gandamanik katempo mungah, dengena geus siap-siap bae rek nangkep ka Mbah Jumanta. Atuh Mbah Jumanta reuas maena geus ginggiapeun ti tadi ge bisi ditangkep ku Nyimas Gandamanik lantaran basa tadi oge rasana hampir-hampir bae paragat nyawa ku eungap-eungapna da awakna kapencet ku Nyimas Gandamanik anu sakitu badagna sagede munding. Waduh cilaka, eta ondel-ondel sigana geus rek nangkep deui ka aing, bisa-bisa aing modar aing beakeun napas. Lah daripada aing ditangkep ku manehna mending aing nangkep ti heula. Kajian beroge gerantes Mbah Jumanta bari tuluy ngagajleng grep nangkep ka Nyimas Gandamanik. Ari Nyimas Gandamanik ditangkep kitu ku Mbah Jumanta teh malah bunga, disangka nama Mbah Jumanta teh bener-bener bogoh ka manehna. Tapi di sejen pihak Prabu Gandawisesa malah ambek lantaran Mbah Jumanta dianggapna teu sopan harepeun manehna. Saking ku ambek-ambekna glepak Mbah Jumanta dicabok ku Prabu Gandawisesa menitari pisan. Kurang ajar sia, teu sopan si harepeun aing, cek Prabu Gandawisesa. Sedengkeun Mbah Jumanta meureun ku sabab tarik-tarikna Prabu Gandawisesa nyabok awakna sampai kalah majleng. Ampun, cek Mbah Jumanta ngagoak balik ka tempo awakna ngalayang les kaluar ti eta karaton. Nampo kitu Nyimas Gandamanik meuni leuwas. Ama Prabu, teung teuingin ama Prabu mah tega pisan eta kacaroge abdi, cek Nyimas Gandamanik. Ulah pusing Nyimas, keunda si Jumanta mah moal naon. Eta ku hama ngahaja sina balik ti heula. Keunda Nyimas mah isukan ge dianterkeun ka si Jumanta ku akhirahong. Kuncen kepercayaan ama, cek Prabu Gandawisesa. Nyimas Gandamanik rek ngomong deui, tapi Prabu Gandawisesana kaburu indit. Cag urang tunda heula. Ayeuna tuturkeun Mbah Jumanta anu awakna ngalayang lantaran dicabok ku Prabu Gandawisesa tadi, tapi teu lila brak
Ujug-ujug Bah Jumanta aya di jero goana. Bujurna ditendet karena padukuyan anu masih keneh hurung. Atuh Bah Jumanta meni gugur-bugan lantaran bujurna karasa panas kabeuleum. Bah Jumanta buru-buru hudang ngaprupkan caranana anu hurung. Breh, calana Bah Jumanta katempo copong. Haram cadol. Nah, apes-apes teuing nasib aing teh. Ngimpi tak lain gerentes Bah Jumanta tuluy mainan nyiwit cili sorangan ciletot karasa nyeri. Tandaning manehna teh lain ngimpi. Red Bah Jumanta ngareret kana kurut sasajen. Ana breh teh katempo dina wadah sasajen aya duit numpuk meni gopokan loba pisan. Bah Jumanta meni molongo. Manehna ngarasa manaseran pisan. Panonna gigisik meni sabaraha kali, tapi tetep anu numpuk teh katempo duit. Bah Jumanta masih kene can percaya. Gap duit anu numpuk teh dicokot, karasa meni heuras beleger keneh. Atuh Bah Jumanta meni bungaheun pisan. Saking bungahna manehna poho kana kasangsaraan basa tadi di alam siluman. Aing beunghar, uy. Bah Jumanta bet siga bolon gogorowokan bari ajrag-ajragan ngan waktos ta ka Bujung Seep. Hapunten kakiranana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.